merdeka yang sebenarnya itu seperti apa? Kak, kalau kamu ingin merdeka itu seperti apa? Kita sementara sekarang bukan dijajah oleh bangsa lain, kita dijajah oleh bangsa sendiri. Benar tak? Benar tak? Liar. Bayar pajak di udak-udak datang ke imah. Menyekelan pajak lagi dipakai nyatu korupsi koplok. Katakan daripada dipakai bayar pajak mah polisi, mending pakai ke anak yatim, jelas. Merdeka nu sabener nama eta bisa ngaraksa tina maksiat, bisa ngaraksa diri tina syahwat anu ajakana jahat, supaya roh orang bener-bener merdeka ketika orang dicabut maut ngaranna roh orang ngahareupan Gusti. Katakan pertanyaannya, kenapa hari kemerdekaan Allah takdirkan dengan angka cantik 170845? Pikir kudu sia. Hayu kan jadi ngaing ya. Ayo merdeka. Kenapa Allah mentakdirkan kemerdekaan? Proklamasi dibacakan di tanggal yang begitu cantik 17/8/45. Itu teguran ka urang. Matakan Indonesia merdeka atas rahmat Tuhan yang Maha. Indonesia merdeka bukan karena pejuang yang tembakannya bagus, lain karena Indonesia punya senjata yang mumpuni. Boro-boro pakai awe bambu runcing, iwungna dipakai dahar, nukolot tadi pakai perang, lucu kan? Kang Haji Harun dan segenap aparatur pemerintah, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, mudah-mudahan diangkat panyawatna, disehatkan ku Allah selaku kepala desa. Bejana di daerah Korelet hiji-hijina kepala desa nu tarajumah di dia doangnya. Teristimewa dulur kula, sobat kula selaku ketua pelaksana. Berikut lapisan masyarakat, pemuda-pemudi anu geus berjibaku ngawujudkeun ieu acara sebagai bentuk tasakur utuh atas kemerdekaan anu ku Gusti Allah dibikeun ka urang kabehan. Walaupun masih loba lalaki nu can merdeka di imahna, di luar gagah kokoak datang ka imah mah doang embe ka pencit. Mudah-mudahan urang bisa dimerdekakan tina hawa nafsu urang, bisa dimerdekakan tina syahwat jahat urang, sehingga urang bisa benar-benar merdeka ruh urang ketika rek maut menjelang ajal, ruh urang diselamatkan ku Gusti Allah radiyatan mardiyatan, urang ridho ka Allah, Allah ridho kana roh urang sehingga urang maut ta husnul khotimah. Babarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun pikeun junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ieu mah datang ka dieu abdi mah teu niat ceramah. Ieu mah itung-itung tepang sonok. Teu nyangka eta horeng Kang Oji bisa ngomong. Teu nyangka kos kitu eta. Eta cenyaho ceurik tina hate, cenyaho dicolok make curug. Saumur nyunyuhun hulu kakara. Horeng ieu makhluk bisa ngomong ya. Kan ai lamun keur ngadekor mah mehna makan, diam 1000 kata kan. Lebih banyak kerjanya daripada banyak bicaranya. Horeng bisa ngomong, paingan dijieun ketua. Ai dodo mah eta mah mehna mah bisa MC, menang apalkeun ti imah, teu gagah henteu. Hiji ka 20 genep abdi jadi tukang penceramah. Biasana lamun hari kemerdekaan moal jauh lampuna klip biasana jeung nu datang ka imah kula lagi rombongan nu make peci lagi bisa dihitung sampai ditawaran ku abdi ka ieu rek acara naon, tablik akbar dalam raih tasakur kemerdekaan cikulan teh ya mending dangdut bae. Iya imah bahagia tawaran ku aing
kuasa namun yang diterima ku Gusti nek ditanya ku aing ieu bener tanteuy jalan hayang lain bisik aing ngadiukeun doang ayeuna aing ceramah isuk dangdut bisik itu doang iya tuh ngomong doang atuh sabodo eta urusan dangdut urusan sia jeung bageurani balik bal kebel oh kayak lama ngeureuyeuh bae ngeureuyeuh ternyata geus sababaraha kali ditanya tetap hayang ngaji Allahu Akbar. Makanya kalau menilai seseorang, kalau menilai buku jangan hanya dari sampulnya paman, karena yang anda lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Gudang garam buktinya masih rokok lain uyah wah. Ulah menyala hulu sia eta pecina leutik amat peci anakna meureun. Ari abdi selaku pemuka agama bangga karena tugas kami adalah menyambung estafet dari baginda Rasulullah Muhammad. Tugas kami itu bukan membakar sampah tapi mendaur ulang sampah. Tugas kiai itu lain nyarekanan jelema tapi ngelingan jelema. Nyarekanan jelema mah babari, menghakimi manusia itu gampang. Paham? Katakan tadi digorowokan di cuek bahaya abdi mah. Selantaran lamun penghadir ngagorowokan balik ke polisi itu bukan berarti tidak punya etika, bukan berarti tidak punya akhlak, tapi itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Lain keprok mikir tolol. Makanya jadi kiai jangan hanya bisa menghakimi tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama yang ingin mengerti, betul? Masya Allah tabarakallah. Kak, ini cacahan merdeka. Kumis media gede. Balik musuk kepentingan cerai kanan mewek tolol. Kerok dia kumis. Hayam bayawak kulusia. Kamu tahu nggak merdeka yang sesungguhnya seperti apa? Kak, punten. Nah, kabayang tuh. Bisi hayang nyaho Indonesia dijajah itu 350 tahun. 350 tahun itu bukan waktu yang singkat, paman. Bos. Kehela, bisi teka bayangnya, jadi mah banget kayak jo. Pan banget nu kimat, cerikna eta kieu, rokok beak, kopi tabur mewek. Rekan bos. Pernah nemu teh saya di Palestina. Urang mah di dieu kajenteng teu boga duit ngarokok anteng. Dahar bisa kajenteng ngadownload ka Mitoha. Tapi saudara kita di Palestina jangankan untuk makan ngising bae di kepong-kepong rudal. Ih, ulah seuri tolol. Pak, mohon maaf bahasa saya seperti ini ya. Bukan saya ngajarkan kekasaran, emang sungguh aing kasar kos kieu. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka jujur. Waduh, sabotase ya. Ulah macam-macam dia dok. Dia ulah mentang-mentang di lembura, wani aing ya. Karena MC 2 bae malaman kita moal kesanga aing. Kagok, gaskeun. Yang penting menyala bangku. Halo, paeh malu ya. Halo, aman? Mun paeh diganti make mik nu aing. Mik nu aing ge sarua teu make kabel wireless. Malah nu aing mah kuat, batuna 2. Lanjut. Kabayangkan orang Palestina. Mereka bukan untuk makan, bahkan untuk tidur. Ulah kena ngomong gitu. Di Palestina ngising bagi di kepung bom. Kabayang tuh. Kerdongko besrot bengising. Sehat berudal di Israel. Ngejat. Kabayang eta teh ini dihantam rudal untuk bubuk ya. Urang ayeuna geus merdeka. Siap sok aya kan lu lucu. Aya tina hatena mah bener. Solidaritas terhadap sesama umat muslim. Aing macan ada kagok di lembur kumitohat tadi arah
pamajikan keur gugat ke pengadilan, pagawean jelas ilu ngepok deh, can dibayar-bayar kagok daripada awak bangka mending ke Palestina aing perang ulah ogohan sia ke Palestina lain bantuan musingkeun boro-boro dia ke Palestina ngadenge sora rudal ngadenge petasan majong buat nyumpel-nyumpel dulu dia aing sok hal dia anu meuli petasan pikeun memeriahkeun acara meuli mah jauh dia ke Parung Panjang lebah rek diseungeut nu meuli petasan lagi nutupan ceuli pan tolol sok beli petasan renteng ke Parung Panjang bari jauh mahal hargana lebah rek diseungeut nu meuli lagi nutupan ceuli heula pan goblok tak ieu ge ceramah ulah kitu dia dah ngundang aing jauh-jauh aing ngomong heuras ku sia mengpeun ceuli awas siapa aing ya aing datang ke paling kunci kesang menang hayang dia bener tak tadi ngan teleponan di mana kaji polisi baru OTW kaji tolong datang tuh aing butuh sarua tipel hirup mah polisi gela mun nek newak sakitan daripada diteang-teangkeun daripada diudag-udag buronan mending datang sorangan kooperatif bos cicing dia aing usaha ya merdeka yang sebenarnya itu seperti apa Kak kalau kamu ingin merdeka itu seperti apa kita sementara sekarang bukan dijajah oleh bangsa lain kita dijajah oleh bangsa sendiri bener tak bener tak liur bayar pajak diudag-udag datang ka imah nunyekelan pajak nage dipakai nyatu korupsi koplok katakan daripada dipakai bayar pajak mah polisi mending pakai ke anak yatim jelas deh yang ditewak ya mau dia ampun apanya ngomong iya muali mah polisi lagi polisi syariah jangan dianggap ini sebagai sebuah protes ini anggap sebagai perwakilan daripada suara masyarakat bener tuh dehkeun bos urang teh geus ayeuna malah kudu merdeka hiji tina hawa nafsu bener tuh nu kadua kudu merdeka tina maksiat eta penyakit nama mamang ayeuna geus merdeka nu nembak eueuh nu ngabedil teu aya tapi mama masih kena beki maksiat boleh ada di hadapan istri sok alim bulan Ramadan datang setengah genap tereh buka tereh bedug kayak kucing ya tadi kayaknya tuh dia dicurug bos kita jujur-jujuran saja ya ini bukan tentang orang lain ini tentang kita kenapa saya bicara seperti ini biar kalian terbuka sebab orang yang sedang berbicara di hadapan kalian bukan orang baik-baik abdi mah tengah rasa jalan bener pak polisi jalan pun aing bener buat tengah pentingan kaja kayak joka dia bos abdi jangan pernah beranggapan bahwa yang ceramah itu lebih mulia daripada jamaah nauzubillah min dzalik jangan tertipu dengan warna putih belum tentu bersih hitam belum tentu kotor menengker MC baju hidung hatena putih daripada aing disebut kiai baju putih hatena hidung atuh kiai beungeun tol pernah aing naik ceramah betusban naik angkot bareng-bareng cuma ke sekolah androkna luhureun tur ditempokkeun lain bari ringkepkeun gelah dibekehkeun nek peureum mumpung aya beunta doraka lanjut mah peureum beunta wah kana hulusia merdeka nu sabenerna kos kumaha dengekeun tah merdeka nu sabenerna mah eta bisa ngaraksa tina maksiat bisa ngaraksa diri tina syahwat anu ajakana jahat supaya roh urang bener-bener merdeka ketika urang dicabut maut ngaranna roh urang ngahareupan Gusti katakan pertanyaanna kenapa hari kemerdekaan Allah takdirkan dengan angka cantik 170845 pikir kudu sia hayu rek jadi aing ya hampura bajunya hampura lamun darah ngorak ieu bahaya atuh abah mah ngarek keleueur geus kolot ieu abah mah iya tulen emosi dusun pamajikan sahasi wan ieu amat ya teh cicing sakieu ka Kiai Wahni komo ka salaki
tujuan salaki boga daging ya. Teh asal hirup betahnya. Sok, kita bicara tentang merdeka. Ikan kabar-kabar banget bermasalah, Pak. Seri koneng ya. Karena apa guys ya ilu. Mau jepris doang. Masya Allah, tabarakallah. Merdeka nu sabenerna mah eta Kak. Ngabebaskeun jiwa, raga, ruh urang. Tina ajakan maksiat, tina ajakan syahwat anu sesat. Punten Kak, ku syahwat mah ngagaleong bos, ngagaleong. Matakan jalma nu neangan duit, eusin-eusina mah jeung lobang bos. Wow. Rumput tetangga lebih hijau kawan. Hei, loba lalaki resep ke tempat biliar atau malah mah gebugan bae mesti tanggal kenapa? Kurang dari apa kieu? Pak, ampura, abdi mah sakola teu luhur, cacahan teu bisa ngentep seureuh, aing mah nu penting nyelak kana hulu angen. Karena ceramah itu nggak perlu menguntai kata, nggak perlu nggak bagusin retorika, yang penting abis ceramah dapat chemistry-nya. Ganeng saja cicing, aing kan usaha ya. Bos, merdeka. Pertanyaannya, why? Kenapa Allah mentakdirkan kemerdekaan Indonesia dibacakan teks proklamasi dengan angka yang begitu cantik? Allah takdirkan 17.845. Dengekeun usia. Ngaheuleng panlen. Bae ngelieur sarua. Masya Allah. Doakeun dulur abdi sing sehat. Saya ceramah di mana bae tujuanna hiji, ya Allah. Walaupun tidak semua yang hadir, minimal satu saja sing diberi taubatan nasuha. Apa gunanya abdi ceramah wang wong ngadalil tapi eueuh nu neurak ieu sumut aing ka saurang-urang acan. Minimal balik dia aya kesadaran, sadar, cerik, inget karena kesalahan sorangan. Ibu, lamun urang nyeduh emih di imah, eta tilok leunah. Tapi lamun nggak mihna menang beli di warung, diseduhkan ke warung, ngeunah bae. Pun menang batur mah. Sama kita juga. Lamun ngebicarain kesalahan orang lain, sedep. Mun ngagibah eta nyacakeun ka gorengan batur, ngeunah bae. Tapi tidak aya nyacakeun ka gorengan awak sorangan, bener teu? Sok diangkat memang. Aing teu bisa lewat di sebentar mah. Teu ngomong doang aing. Neun makhluk ieu doang nu ngarti ka aing ya. Makhluk langka yang hampir punah. Aya makhluk kos kieu nya, pangaruh jalma loba. Tah, ieu mah pan lega dak. Betul? Ini tentang angka Pak Polisi. Betul? Ulah ngomong ke sama geus kolot. Jika nama sadar, hei, usia itu hanya sebuah angka. Loba nu kolot polongo. Asal ngadenge pengajian mah di juru, loba dangdut dihareup nyawer. Goblok pan. Iya, tuh aing mah henteu sirik kabiduan henteu. Pak, usia itu hanya sebuah angka. Bisa henteu urang meminimalisir pagawean goreng urang. Keur kieu mah pan saru, keliru. Saru keur kieu mah. Nu biasa ajojing ge make peci teh. Make koko tah tukangan aing aya makhluk hiji. Tadi ge repeh bae. Atau biasa di tempat hiburan di pengajian panas. Doang setan dibacakeun surat ayat kursi. Di aya makhluk lain tah. Teh cager. Aku kesangan lain ieu lain. Atuh kumaha sih doang setan dibacakeun ayat kursi. Oh, teh sing sadar teh. Sok ieu kabehan hayu Pak. Mohon maaf Pak. Ulah nyalakeun Haji Asep. Haji Asep mah ngomongna geus kieu kanyahoan di YouTube ge kanyahoan kieu, kunang diondang geus ya. Manusia itu sekarang butuh terang-terangan. Bener teh Pak? Hayu sadar, ayo merdeka. Kenapa
Allah mentakdirkan kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan di tanggal yang begitu cantik 17/8/45. Itu teguran ka urang. Matakan Indonesia merdeka atas rahmat Tuhan yang Maha. Indonesia merdeka bukan karena pejuang yang tembakannya bagus, lain karena Indonesia punya senjata yang mumpuni. Boro-boro pakai awe bambu runcing, iwungna dipakai dahar, lu kolot tadi pakai perang, lucu kan? Banget sia terlucu. Sia nyaon teh iwung. Tah lamun iwung beak hirim ku dia gantar dah. Hitung-hitung iwung crispy. Bos, bayangkan bos, Belanda dan sekutunya dihantam ku Jepang, bener tuh? Etapan senjatana, batul mah bos, Belanda ngabom, make pesawat. Urang Indonesia mah lang-layangan. Loba pemain lang-layangan nih. Wayah Isa batul mah asrokol di masjid ieu lang-layangan kene koplok. Atuh teh kita mah hobinya ya. Benar? Mending lang-layangan daripada nganjang ka janda pirang mah. Kiu kiu. Atuh ini mah tentang hobi, bos. Bener teh atuh keur leutikna meureun teu bahagia hirupna. Mang. Lamun pakai akal, kalau pakai polo ini enggak nyambung, Pak. Bener teh? Batur mah make bedil, iya mah make golok. Matakan baturan abdi ngomong, "Ji, aing doakeun ke Palestina." Sia nyaho-nyaho teh jalanan. Haju sia persiapan naon ka Palestina? Aing geus belajar silat. Goblok. Sia mah karang membacakeun jurus hiji, boh mah geus kada belum sia. Artinya enggak seimbang lawannya, Pak. Indonesia pakai bambu runcing, pakai golok seadanya. Itu mah pakai bedil, jarak jauh 200 meter bisa tembus. Kenapa Indonesia bisa mengalahkan? Bukan karena kepiawaian dalam perang, tapi atas rahmat Tuhan yang Maha. Hei, ketua bisa hebat bicara bukan karena pintar ngomong, ditolong Allah atas rahmat Tuhan yang Maha. Sok aya laki lah banget goreng, dah hidung pendek dipoto belang huluna doang. Bos lain, tapi pabajikan nama gelis, bari bager kanundaeun. Bukan lain dipelet. Atas rahmat Tuhan. Walau hongo, bikang daekeun dipelet, kurangnya mabok goblok. Hei, yang logis kalau ngomong, bro. Awas tak, main malam ya, mesin Honda ngapanasan. Kiu kiu. Tok, ganjil tok. Hei, 17/8/4. Kayak aing mana kaji kemerdekaan. Sok bayangkan Pak. Hei. Masya Allah, kapal Indonesia memang layangan. Tapi kamari bejana aya helikopter raga garang lain karena belang layangan ya. Edan, eta mah lain layangan sabaraha menang ngajarakeun meureun. Helikopter raga ku kenur. Ih bener ya. Ih trok nembot TV sih. Lepona iklan sampo bae teu jelas. Berita tempona nonton TV. TV mah boro-boro filmna, iklan lagi lah bang bohong. Sok iklan kopi kapal api, buka kopi na kapalan. Enggak salah bohong. Matakan anak aing pernah bah cenah eta nu film Kian Santang hebatnya gelut jeung jawara eleh jawarana, gelut jeung nu kolot eleh nu kolotna. Emang Kian Santang elehna kusaha? Cik aing Kian Santang elehna ku remote. Pencet remote podar dia ke TV lah. Sok ayo bebaskeun urang tina maksiat. Katakan Pak, apapun profesi Anda, jangan hanya jadikan sebuah profesi untuk nyari makan saja, tapi jadikan alat bikin ngabdi ka Gusti Allah. Ibadah mah lain salat bae, lain puasa bae. Urang nulungan batur ge ikhlas karena Allah. Eta ibadah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman.
jalma anu sok nyaah ka batur engke ku Allah bakal ditulungan dina segala perkarana. Persetan batur jahat ka urang, nu penting urang mah hade bae kabat. Filosofina pangangon eta lamun usum buah sok ditimpungan make batu, buah batur eta buah ditimbung make batu kan nyerikeun, tapi kunaon raga buahna sia ka aing maledog mere batu ku aing mah dibere buah bae. Artinya apa? Biarkan anjing menggonggong namun kapila tetap berlalu, biarkan orang lain jahat kepadamu, urang mah kudu hade bae ka batur. Pamajikan goreng adat sungut ulah sok nyalahkeun pamajikan, boga pamajikan kabelejog hello baheula sia keur nganjang eueuh teh bahasa kabelejog. Bener teu? Bener teu? Sok aya pan pamajikan kasalaki nganjing-anjing, ngabagong-bagong, ngagoblok-goblok, ulah dilayanan ku sia. Lamun pamajikan goreng adat itu tandanya suaminya belum berhasil jadi suami, dengekeun ku sia. Paham? Ulah ngomong kabelejog, ulah nyalahkeun mitoha teu bisa ngadidik, mitoha mah geus over kredit ka sia. Pamajikan goreng adat ulah dilayanan, teh pamajikan mah goreng adat. Hei, urang kawin eta kudu doang meuli kadu, ulah hayang ngeunahna bae, kudu ngarasakeun cucukna, anggap eta cucuk kadu. Jadi lamun pamajikan goreng adat nu salah lain pamajikan, salaki can bisa ngadidik pama. Ada nge? Katakan teh jadi lalaki eta tidak mudah. Ada nge? Weh, matakan lalaki jadi lalaki teh hese. Pamajikan gak bukakeun aurat, salaki ka bawa. Dengekeun. Ulah sok. Aduh, main dewe. Papencet kudu aing. Matakan kieu sok diajar dina rumah tangga sing merdeka. Pasea biasa. Pak Haji sok pasea lah jangan lain robot. Kan rumah tangga mah kudu aya pasean, Pak. Kajenting profesor, bohong aya pasean mah aya pasea. Anu ge. Nu sakolana laluhur ge, anu sarnaja anu profesor, tuh anggota dewan, parasea dok budak TK. Kenapa mereka bermusuhan? Kenapa mereka pasea? Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Oh Ustad, ngariung sarua, maca serokol sarua, nu ieu mah cauna cau. Ai nu ieu mah cau hasem, geuk di jalan da Ustad. Ulu sia betul nyawa entok. Mang mama mah teu gede-gede, tak berat ku kumis. Kerok kumis teu kuat nyerah ka aing. Ulah ge baheula kumis gede dikerok, Pak. Sebab kumis gede mah sok loba katawean, usum hujan sales mah barang nyingsring ka mana leh wae. Barang balik ka imah cik anak, weh abah mah ngadahar cendol teh mere-mere. Jadi air rumah tangga mah Pak, kudu aya bae paseana. Sebab paseana rumah tangga mah teh rukun sono. Geurah ge Pak, urang pasea gede jeung pamajikan, menang saminggu damai deui. Beda teh pamajikan dibakeun aja pelem. Oh, bener teh Pak? Jajal. Batakan ingat, rumah tangga itu bukan pertandingan. Jangan ada istilah menang atau kalah. Rumah tangga itu ibadah. Laki-laki harus banyak mengalah. Cek ibu-ibu karak ya kiai. Ondang deh. Matakan deh kan bro. Kajenteng jangkung gede. Tak itu terak dikikir. Mun pamajikan ngajak pas ya udah sok dilayanan Pak. Mundur. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan tarik tambang nu menang nu mundur. Sok balik deui. Kenapa bicara merdeka harus merdeka dari maksiat, merdeka dari perbudakan syahwat? Punten Pak, teu saeutik anu hancur martabatna gara-gara teu bisa ngalawanan syahwat anu jahat. Leres teh. Boga pamajikan anu halal, daek keneh susulumputan moek meuting dinu lain nu halal. Rusak dia usaha. Boga kabeguk kawin. Siapa sieun-sieun ka pamajikan daripada ka pangeran? Di mana nuranimu? Kolot-kolot. Kan cik aing usia banyak sebuah angka, kadang-kadang tolol. Pembahasan sieun ka pamaj.
Aika pangeran teh sieun. Hello. Iya kan kadang-kadang iya dilema Pak. Benar. Benar tuh. Teu kawin deui hayang. Kawin deui sieun ka majikan. Tungtuna susulut. Hutan weaan hadapun kolong jamakan. Akan buaya. Kita ini belum merdeka. Makanya angka kemerdekaan ketika teks proklamasi dibacakan itu pada tanggal 17.08.45. Ada apa di balik angka ini? Jalamun perang, uji perang teimbang bos. Indonesia ngelawan Belanda, Indonesia ngelawan Jepang, doang budak TK tawuran jeung budak SMA. Tapi kenapa anak TK bisa menang? Atas rahmat Tuhan. Kenapa Tuhan merahmati? Kenapa Tuhan menolong? Kenapa Allah memberikan kemerdekaan? Padahal akal sehat kita tidak bisa menerima. Bahkan peralatan perang saja ini sudah tidak seimbang. Kenapa Allah menolong? Kenapa Allah merahmati? Karena ada angka 17.845. 17 naon? 17 rakaat sholat. Ditanya Jenderal Sudirman, kenapa Jenderal Sudirman selalu lolos daripada penyergapan Belanda? Jimatna naon? Wapakna naon? Kedoang urang sholat tilok, wapak sudah bantal. Ada kan di kemerdekaan yang aing. Hoi, Jenderal Sudirman pernah ditanya, kenapa selalu lolos daripada penyergapan Belanda? Selalu selamat terus. Apa jimatna? Eta horeng sok bawa kendi nu eusina cai dibawa ku anak buah prajuritna. Eta peragi ngalawudu. Horeng batur baku kurusakan kaleuweung perang. Kadang-kadang hujan kahujanan, capek kurang perbekalan, tilok ninggalkeun salat batur mah bos. Sakumaha perang darderdor batur mah tilok ninggalkeun salat. Ieu mah perang henteu. Gawe henteu sol. Aing ngomong mah mending ngising na helm. Pikir ge teu imbang dirutna bos. Teu beda cara Dodo ditah ngalawan Mike Tyson. Awak sih boleh sarua. Tapi cangkernya beda. Paham? Indonesia ngalawan Jepang. Dijajah ku Belanda hampir 350 tahun, ku Jepang 3,5 tahun. Peralatan, cara nembak, SDM nak, atuh biasa tukang ngangon, ditageut pan teu lucu. Woi, tukang ngangon, tukang tani ditageut. Lamun ngalabelut dibisaeun. Ieu mah ditageut ngalawan beberapa kompi yang sudah terlatih di medan pertempuran sebagai mesin pembunuh. Tapi kunaon bisa menang? Atas rahmat Tuhan yang maha, atas pertolongan Gusti. Kenapa Allah menolong? Karena eta 17 pejuang-pejuang kita tauhidnya kuat. Mereka lebih takut kepada Tuhannya daripada takut kepada musuhnya. Mereka yakin walaupun musuhnya dengan segala senjata yang lengkap, mereka lebih yakin akan kekuatan dari Gusti. Ayat angka 8 bulan Agustus 8 eta syarat sah salat. Mereka walaupun serba keterbatasan, wayah ngaji batur mah keur perang deh. Pembekalan, bimbingan mental, bimbingan syariah. Ieu mah perang henteu, salat henteu, ngaji. Aing ngomong bagus. 8 eta syarat sah salat, artinya para pejuang di zaman perang walaupun serba keterbatasan, mereka itu ibadahnya tidak pernah berhenti dan ibadahnya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Dipakai syarat salatna, syarat sah wuduna, pembatalan wuduna. Kulantaran salat jeung ibadahna pol, akhirna ku Allah dibere angka 45. 45 naon sia? Mana tukang main kartu? Woi, 45, kiuh-kiuh. Kiuh-kiuh. Ternyata kiuh-kiuh sih. Bos, 45 sarapan, bos. Kiuh-kiuh.
Lamun geus cacahan kiuh-kiuh berarti menang bener merdeka. Najan ayeuna geus teu zaman perang ge bos, ngaran-ngaran hirup teu bari usolima, usahana moal kiuh-kiuh. Hartina ieu kemerdekaan eta tasakuran, urang teh kudu ngabebener ibadah. Geus kolot, geus lain wancina lalagean, geus lain wancina uulinan. Urang mah kasab neangan apakah, lain jeung ngahibur diri urang, lain jeung nyenangkeun awak urang, pikiran jeung masa depan pendidikan agama anak urang. Tubuh ilallah gerak tobat, gerak tobat. Deuleng ngaleung bae. Batik. Cacahan salat kawin deui. Ayo budak ijazahna ditebus teh sia. Jigana ieu sakolana tanggung BPJS jigana ieu. Aya asal hirup emangnya. Sing panjang umurnya kanya. Kayak batur mah geus bare tinggal kakak bae sorangan. Mun aya dua ku yang diinjem pake cocokan. Insyaallah. Sok. Kak, sok ibu, Bu. Urang bakal paeh kan? Coba numpal paeh, coba ngacung kan? Makana abdi mengajak kakabean sok capek karena otak jeung pikiran teuing awak bae nu capek gawe, hate jeung akal mah ka Allah bae. Awak gawe di proyek, hate jeung otak ulah iluan gawe ulah. Capek karena kamu kalau berpolitik atau kamu nyari pekerjaan, kamu harus seperti pohon pisang. Dia pakai jantung tapi nggak pakai hati. Anjay hulusia, ingin mikir anjay. Sok, ayo, lamun hayang merdeka, kudu daek ibadah ka Gusti. Sok Pak, ayeuna urang deket jeung dewan. Bager ge keur waktu pencalonan geus dilantik we poho ka hulu sia. Cicing ulah betul-betul ngomong doang. Kadang-kadang datang almenakna doang. Geus ayeuna mah geura robah paradigma, geura deukeut jeung Gusti Allah. Deukeut jeung padagang martabak ku ngakan-ngakan mah seubeuh. Komo lamun deukeut jeung Gusti bah sok tempo jalma-jalma nu deket jeung Gusti Allah hirupna sararang. Bener. Eta kiai usul mobil anyar ganti deui. Nu usaha bae ge hayang mobil kudu ngiridit. Deuleu Abah Haji senang nya. Nu kamari ge ceramah can kapake duit tang ceramah deui Abah Haji. Ieu mah kabutuh numpuk duit can nongol-nongol. Allahu Akbar. Sok ayo. Makanya para pemuda wallahi jujur bukan hanya Mang Oji nya ngan aing mah bisa cerik doang sakitu. Mang Oji lain Mang Oji doang bangga, Haji Asep ge bangga. Sapanjang jalan dangdut Pak eta di lieur kana ceul. Sabenerna aing mah lain teh kagoda ngan isin kana jubah bae isin. Atuh berak ku aing pahareup nonton make jubah kieu bae. We aya kiai nyasam cenah meureun. Bah, iya jubah iya nya, lain hayang disebut ajengan lain. Atuh berat ku aing ceramah make lepis pikiran. Alabatan kameramen aing burung. Ngeun eta doang sakitu untungna nya, nek nonton dangdut teu jadi jakalakan ku jubah. Kae heula isin ka Allah mah teu katempo atuh isin-isin kana pakaiannya. Bener tak? Hijian mah jeung Abah Haji Aspuri kalakuan ngalayan kena buka pikiran teh. Boleh juga disumpah. Hebat, bisa nih budaknya. Sugan aing mah sumpah. Atuh eta meureun nya. Anu rek kabuti kalapa di pasar eta. Meureun dicopot ke budak. Ih, bisaannya. Aing masjid aing sumpah gede amat. Aya ge sumpah gede baheula teh doang karet geulang di keumana minyak tanah teh nya. Sok. Tubu ilallah.
tubuh ilallah geura diajar urang tobat ka Gusti Allah. Capek hirup Badung bae mah. Katakan bah hihijian mah jeung jalma dina kahadeannya. Ayeuna hihijian dina kajahatan 10 urang maling. Katewa ku polisi nu hiji. Eta nu salapan moal mantuan Pak, kabur bahelaan. Bener? 10-an rek hadir ka dieu. Po, make seragamna dieu biru, dong bilau ya. Iya, tuh yang saya ada ini. Bila aku kuaing batur biru disebut hidung, jak fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah, kawan. Oh, eta tukang foto-fotoan beuteung aing bae ya. Ieu mah lilin tuh helm ka bawah. Ya hampura Abah Haji abdi mah jang ngaji teu bisa, ieu mah rek ngajak jalema bae supaya dibawa ka Allah nya. Abdi mah moal ngajak ka calon bupati, aing mah warauh henteu. Nek ngajak ka Allah bae. Nek ngajak ka Gusti Allah bae. Kedeung deui usum pilkada mah pan beda jeung pilkabe. Pilkada mah lamun jadi sokop, pilkabe mah lamun posok jadi. Ya. Halo, teruskan. Jadi sakieu doang. Ulah ngaku merdeka lamun salat kating. Di ditu mah tadi ditu sok air kieu eta. Bu, acara tabligh akbarnya panitia make kokok ti asar keneh. Salat asar henteu, magrib henteu. Isah henteu, adu subuh kaberangan. Di ditu, imah di ditu. Nya ya. Bapak polisi, Masya Allah luar biasa. Kiai jeung Umaro ngahiji di dieu geus aman bae. Pak, kieu. Sing gede hatenya. Sadar teu mamang ditakdirkeun ku Allah aya di dieu? Sadar teu? Menang hayang saha? Menang nakdirkeun Gusti. Berarti mamang dipilih ku Allah rek disalametkeun. Mun pae teh mah menta ayeuna bae lah. Tuh kan, dengekeun bos. Orang yang benar-benar beriman rindu kematian, dengekeun. Berarti lamun jalma sieun keneh pae, ja mobil kakarak menang meuli. Eta berarti imanna can kuat. Orang beriman itu rindu kematian karena rindu bertemu dengan Gusti. Kan urang mah sieun Pak. Dasar pamajikan geulis. Gaji karak naek. Allahu Akbar. Sok sing gede hate ieu nu ceramah hareupeun Bapak lain jalma bener lain di dieu aing kokoake di imah mah beak ku majikan lain mana duit esa sih ngajurna tadi adadan kobat doang kieu ya. Pak Haji Asep tidak melawan sama istri di rumah bukan berarti penakut. Hati-hati, jangan salah paham. Harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, bos. Kunaon Haji Asep tengah lawan ka pamajikan, bukan berarti saya salah, tidak. Saya itu hanya sadar diciptakan sebagai laki-laki bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Kadang sih, edak ieu ceramah tabligh akbar apa ngomong bedul sih? Tuh hadir acara tuh, dan tukang son kalem bedong tai palin. Bu, sok tubu ilallah, abdi ngajak kakabehan. Allah mah lain ningali masa laluna, ningali masa depan detik-detik rek mautna. Kenting urang kasebut jalma kancolah urut Badung asal mautna husnul khotimah. Mudah-mudahan kurang kabeh sing husnul khotimahnya. Dosa urang nu gede nu leutik sing dihampura ku Gusti Allah. Tapi dihampura ku Gusti Allah ada asbabna, aya penyebabna. Naon penyebabna? Sok daek hihijian dipanjis pengajian, daek urang istighosahan, daek pikiran sehingga Allah ngahampura kana kasalahan urang. Amin. Pokoknya mah urusan jeung Allah mah sing optimisme nya, sing gede hate. Dosa urang gede, dosa urang loba, leuwih gede keneh panghampura Gusti.
Janu bager menang nyieun Allah, nu Badung ge menang nyieun Allah. Nu Badung ge aya manfaatan. Wasilah aya nu Badung, wasilah aya nu bodoh, kiai laku. Lamun Allah nu bodoh, kiai nganggur magahan jurig. Bener tuh? Makanya hiji Pak, nu bodoh jadi ilmu, nu belat jadi ilmu, nu salah ge jadi ilmu. Paham? Sing pede hatena, ya Allah, ieu jalma nu aya di dieu lain kabeneran aya tepuguh-puguh, tapi geus ditakdirkan ku Gusti Allah, dipilih ku Gusti Allah. Sabaraha ribu darah korelet, sabaraha ribu jiwa nu aya di dieu, tapi nu dipilih ku Allah, cicing di pangajian penting ayeuna urang, berarti urang rek diselametkeun ku Gusti Allah. Amin. Allah nyahoeun mamang berdosa, Haji Asep gede dosana nyahoeun, tapi ku Allah digiring ke tempat pengajian nu di dinya aya panghampura Gusti Allah. Cik abdi ge nguji akal mah Indonesia ti mana meunangna. Nguji akal mah urang rek ti mana salametna, salat tara, ngagibah tiap poe. Bener? Oke. Dosa ka Allah geus puguh, dosa ka papada geus puguh. Dosa mah lain ngagibah bae, dosa mah lain maling bae. Urang ngahutang ka batur, janji dibayar poe anu, datang karena waktu mayar urang boga jeung mayar. Kalah ka ulin lain mayar, eta lempangna maksiat Pak, belah kagak. Urang boga hutang, janji mayar misal poe minggu isuk, datang ka poe minggu boga jeung mayarna, eta fardu ain wajib kudu mayar hutang. Lolobana boga duit lain dipake mayar hutang, dipake paham? Eta leuleumpanganna haram dia maksiat. Urang mah geus puji akal mah geus loba teuing dosa daripada pahala. Rek ti mana salametna? Ngeun sugan urang cara Indonesia merdeka bae. Nguji peralatan mah teu imbang, tapi kunaon urang bisa merdeka? Atas rahmat Tuhan. Urang ge nguji akal mah rek ti mana salametna? Salat tara, ngaji tara, Jumat tara, lebah ngariung babagi berkat pangarepna. Imah deket masjid, tapi tenyaho lawang masjid asupna lebah mana? Pan kagak tuh. Aya ka masjid satahun sakali, eta ge Idul Fitri, sugan terek salat di horeng nukerkeun sendal balik deui bae. Ai dodoona mah nama beuh jalma soleh, meh nama lamun di masjid tilu poe teh kaluar horeng kakunci. Matakan urang cicing di pangajian ieu narik asbab kana datangna rahmat Gusti. Sebesar apapun dosa kita, rek sagede apapun dosa urang, pasti urang datang ke Allah minta hampura, pasti dihampura ku Gusti Allah. Sing pede, sing optimis, ulah eleh ku tukang musep ge pede, can menang lauk geus mawadah gede. Mending keneh urut bajingan daripada urut tajengan. Urut bajingan mah tobat, urut tajengan mah kumat. Semuanya berproses. Ingat bos, nasi yang kamu makan hari ini bukan padi yang baru ditanam kemarin kawan. Haji Asep ujug-ujug jadi kieu henteu jangan ngeletik heula gerak wae ngajulu lord riweuh mah aing lah. Allah jalma ujug-ujug saleh henteu nu jadi kiai ge berproses lah, bener teu? Sugan ieu keur cara proses urang digiring kana anu diridhoan ku Gusti. Ingat, kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan, ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Ya, mudah-mudahan ieu masyarakat sing dibere taubatan nasuha ku Gusti Allah. Cicing Pak, cing abdi ge ulah hihijian dina barang jahat. Hihijian mah dina kaha teh mamang seragam 10-an rek ngaji ka dieu. Nu saurang paeh bensin, pasti eta ditungguan. Bener tuh? Bener tuh? Makana ulah hijian dina jahat, cikulah ge 10-an maling kotok atewak sorangan, nu salapan moal mantuan kepoh rapi. Matakan geus cukup sudah kelakuan tidak baik kita, cukup aya di urang bae, ulah diturunkeun ke anak incu, cukup urang anu belegug bae. Sok sanajan urang kamaot aya keneh waktu 5 jam, insya Allah lamun dipake taubatan nasuha Gusti saksikan, para malaikat saksikan, ya Rasulullah saksikan, umat-umat anjeun nu aya di dieu adalah umat-umat anjeun nu geus hayang bener awak ka Gusti Allah. Mugia niat hadena sing dibales ku rahmat jeung kasih sayang ti Gusti Allah. Sanajan urang loba dosana dihampura ku Gusti Allah.
Dan pada akhirnya surga akan diisi oleh para pelaku maksiat yang sadar taubat dari maksiatnya. Mudah-mudahan merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka dari syahwat jahat. Merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka dari perbuatan maksiat. Merdeka yang sesungguhnya adalah kita bisa bertahan tina godaan setan pikeun ninggalkeun ibadah, urang tetap ibadah baik ka Gusti Allah. Makana punten Pak, ulah hewa ka pelaku maksiat, hewa ge kana perbuatan maksiat. Paham? Jangan utara salat ge aya manfaatan. Mana manfaat nutara sholat? Lamun dikorek aya nu pae saan sok ngagali kuburan bari hujanan letak ka hulu-hulu. Nutara sholat ustad jeung santri babagi amplop di masjid. Hartina kumaha? Nu pinter jeung nu bodoh kudu ngahiji. Salah tepat, luhur teuing tepat, handap teuing angkatkeun. Paham? Cukup main rebutan panjat pinang jadi pelajaran buat kita. Jangan pernah mencari keuntungan yang sedikit, tapi menginjak hidup orang lain. Paham? Halo? Bagaimana kabarnya wanita yang sudah dipanjat tapi belum dipinang? Kiu, kiu, kiu. Kiu, kiu, kiu. Tarik koluzia. Nah, karungan ajarun. Ya. Mudah-mudahan Allah ngaridloan ka urang kabehan. Amal saya para panitia anu nyumbangkeun harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan jadi kiparat pikeun ngahapus dosa-dosa urang kabehan. Urang kabeh nu aya di dieu awas dulur baraya kudu ngahiji ulah papasean. Indonesia tidak akan merdeka lamun papisah papencar. Walaupun pulau ada 13.000 pulau terpisah dengan laut dan sungai, karena mereka bersatu Indonesia menjadi merdeka. Alhamdulillah. Kamu masih jomblo? Gak usah minder, karena sejatinya Indonesia merdeka karena bersatu bukan berdua kawan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan dan gelombang yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.